Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadayana tetepang deui nya dina konten jalapruk. Nah, jalan-jalan bari ngacapruk. Nya teu ngacapruk teuing sih, jalan-jalan we utang mah kitu. Sering nama kitu. Kumaha kabar sadayana? Mugi-mugi nya sing aya saosna dina panangpayungan Allah Subhanahu wa taala nya sing dilancarkeun sagala rupina anu nuju diikhtiarkeun ku urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi dina konten ieu sim kuring bade ngabagikeun pangalaman panginten sakudah sakedigna. Birehna sim kuring nuju ka sanes kana atunya kapasihan kesempatan panginten dipaparin kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala gitu ka luar negeri deui. Nah, ka luar negeri deui teh ayeuna teh ti pain mah ka Jepang, ayeuna mah ka Tiongkok nepi RRC gitu nya. Nah, simkuring nembe dugi ka ieu view atau nepi kana di otak kieu wargi enten ieu teh di kota naon, di kota Beijing. Kota Beijing janten kieu bangunan teh kota-kota kitu nya. Ari anu suhunana jiga di urang mah kitu tah anu nganggo kuda-kuda sigana teh kitu teh di lembur tapi justru bentuk istana tapi kuil tah bentukna teh kitu. Ai di kota mah kieu kararotak di luhurna teh ngagedak-dak kitu. Seurna teh aduh kapencet deh. Nah gitu para wargi. Nah, kumaha ya saterasna ti mana bade ieu simkuring kitu nya. Mangga teras disetel saja video ieu nya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jorok itu ya ngajawab salam teh. Alaunan atuh sing syahdu. Pada teh doa teh. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku mah langsung eta jalan videona. Para wargi urang patepang dangu deui dina segmen jalapruknya. Jalan-jalan sambil ngacapruk, tapi da ngacapruk kieu we geuningan kitu saaya-aya kitu. Ka mana ieu? Nu ayeuna? Tah ieu teh bade ayeuna kalarasan aya kasempatan ka Tiongkok. Kayak kapungkur bari disebut Cina aya nama pan Tiongkok disebut teh emang kus. Tiongkok? Eta mah siga bahasa baheula nya. Nya baheula ge kan sok sebutna Tiongkok negara Cina teh. Tah ayeuna mah balik deui Cina anu di Hongkong. Tadi di bandara para wargi gitunya. Nah, ieu mah ye mana ye? Ieu mah dina tadi teh view teh naon teh pemandangan ti lebat hotelnya. Tah kieu jadi menang teh hotel teh kieu di luar teh. Heeh. Di mana? Di Beijing. Di Beijing di caket Temple of Heaven disebutna teh. Di Temple of Heaven Shaolin Temple lain atuh. Temple teh sok inget kan Shaolin Temple lain. Jadi kan kuil surga cenah kitu. Eta ieu mah mun di jalannya di jalan bade ka lokasi pertama. Nyaeta nyaeta ka kota terlarang ongko terlarang ongko direk di datangan kaji gitu eta mah istilahna wungkul nah mun disebut kitu baheula teh eta teh aya
kaisar pohon deui teh kumaha pohon kaisar naon teh di permasyuri nanti di dinya suruh tinggal di situ nah tuh si bahasa Indonesia segala maksudnya tidak cicing di dinya teu meunang aya nu asup gitu tadi sebutnya kota terlarang eta gitu ieu naon ieu trotoar tak pan lumpang kedai teh mangkus gitunya di urang gitu ya tapi bersih tentu berarau gitu tuh kumaha gitu untuk rea PKL anu juga apun tanya janten teu gorobag-gorobag dorong gitu aya di dieu mah didinya anu di dongkapan soteh gitunya duka ari di tempat anu sanes mah gitu nya aya we nu arana trotoar beureunya aya tuh aya teh mentas jalanna kieu Iya mah. sarua we jebrak cross gitu. Ya sarua. Tuh itu ngabring itu nu reka darinya ieu teh. Oh. Ramenya keur liburan kumaha? Teuing dabeurnya memang berat ke usupna didinya gitu. Teh lega ieu teh mangkos teh tuh. Oish. Oh nya. Itu di mana-mana beureun turis teh teh. Heeh, di mana-mana. Aya orang bule, aya orang Cina sorangan, aya orang Jepang, teuing campur we gitu. Aya orang Indonesia aya. Aya meureunnan ngan teu panggih da ku saking Koreana. Eta kanaon eta kitu alus di urang mah eueuh. Heeh di urang mah teuing da jarang manggih gitu mah. Tah ieu geus mulai apalataranana. Ieu teh mangkosnya urang teh geus pesen tiket ka asup ka wahana-wahana kieu teh di Indonesia keneh. Oh. Tada teuing mun langsung hari tadi di nyaman teh bakal lila ieu teh. Jeung ai keur turis luar negeri mah mangkus. Jadi teh paspor teh dibutuhkeun pisan gitu. Oh. Naon eta? Tah ieu teh kaasup kana pas pintu masuk pertama ieu nya gerbang pertama. Kita panto-panto teh liang teh beda ukuranna teh keur baheula mah raja teh di Cina mah kaisar teh panjingan teh rea 100. Weh, hayang euy. Maksudna 100 gitunya. Tadi pemilihan tadi dia rek milih permaisuri rek naon gitulah mun teu salah mah kitu urang teh. Ieu geus ka tengah deui we beda deui mah ieu tempat teh ieu. Geus asup kalewatan nu gerbang eta tembok tadi teh ka dieu tah. Tah ka dieu tuh jadi ada jelema. Tuh mangkus tinggal bangunanna ge kabayang teu ratusan tahun ka tukang malah sancan Masehi teh geus boga kieu teh Cina mah kerajaan Tiongkok mah. Heuh nya mun agreng kitu lega ieu. Lega 1 kilometer ti awal nepi ka tukang teh leumpang teh 1 kilo lumayan we teh istana 1 kilo mah tureunan. Nya tuh. Mangkani lebarna ge sabaraha ya lega oge sarua. Capek pokona mah. Boga imah segede kieu mah. Sabaraha hektar teuing. Nah tuh itu detailna teh buatan zaman baheula ieu teh. Ieu naon ieu foto selfie segala. Kami bae bukti we atuh si direken eta gitu reken video batur nya urang pan aya di dinya. Macam masuk terajak-ajak aing teh. Ai eta dangan sorangan kumaha tuh. Mun aya masuk bawaan kabeh tah ucam kabeh kitu urang kemain di tanda masuk. Neng Supinah Mangkus lah. Sinahrem kayak ngomong wae. Sinahrem. Terus si Ucup. Si Ucup. Ini wawu teh tadi ya. Bukan wawu. Aduh punya lega kieunya bisa pakai lakawakan bola ya mah ya. Bisa tuh. Tuh lega ya teh. Tuh tempokeun ieu teh tinu kai bahan-bahan ka eta teh, bahan-bahan naon teh. Istanana teh gitu. Weh, keraton teh. Tapi jaman harita geus bisa nyieun detail-detail ragam dekorasinya anu berwarna. Nya di urang ge teu kirang parawarginya ragam hias anu karuhun teh ngan secara reservasina teh ayana teh dina batik tah. Ai Sunda mah urang kebudayaan Sunda rata-rata teu gaduh karaton anu agreng-agreng kieu panyasaana teh sok da. Heueuh nya di mana nya? Urang mah teu tinggal karaton anu agreng gitu teh. Apaan beda filosofi.
Beda filosofi orang Sunda mah ya sebut ngahyang teh jadi balik deui ka asal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un teh jadi tino balik deui ka nol teh kitu. Jadi seolah-olah eueuh penyesaan. Ayo rek ka Temple of Heaven para warga gitu. Parkiran ge. Bos-bosan. Mangrupa ieu naon parkiran ieu mah. Lain ya parkiran wungkul. Jadi si Temple of Heaven teh nyaeta mangrupa kuil para warginya. Itu para warga teh kuil anu kanggo dianggo ku raja sekian tahun sekali, setahun sekali metal patu kupingan mah sarumping kadinya ka Temple of Heaven kanggo ibadah mun urang mah gitu. Oh, sholat Id bro ya urang mah. Umurnya gitu lebaran tak kadinya naon dengdek ya ting lens kamerana kieu lain kadang landscape kadang ieu ditangkar eta teh 200 tahun ieu teh heeh kena 100 tahun ya cek jagain teh tinggal ikat ka kitu atuh Maybe food for the monks. awet itu mah rea pisan tangka-tangka karolo teh. Nah tak ieu teh asupna tak ieu teh nu panjang ieu teh mangkus nu mah lupa tah bangunan panjang ieu teh baheula kurban. Jadi mun raja datang ka dieu, kaisar datang ka dinya teh ngadon rek berdoa beribadah teh di dinya teh ruangan nu tadi muncit domba sapi naon gitulah gitu jadi pasak-pasak gitu terus dibarakan di dia barengan jeung rahayat. Wey rea temennya harita nu di paruncitan nu di pasak nya heueuh atuh tuh itu ramai oge di tepi noh jelema teh anu ngadon wisata teh. Oh ieu ka mana ya siga toko ya mah nya ieu toko sutra. Jadi dicanak ka dieu ku gaidna teh ya. Jadi kan salah sahiji komoditi penting di kapungkur keneh Cina mah nyaeta sutra gitu. Sajabi sareng anu sanes-sanesna nya. Oh, aya jalan sutra teh eta mah. Oh. Teu bare tok keneh pisan. Para lagi upami bade ka China, Tiongkoknya. Salah sawis anu kada diperatoskeun teh di dieu mah dina perkawis toilet. Soalna toilet di dieu mah daya pangocoran atau nepi sprayer siga diulang. Jadi pas sayugi we tisu basah tapi naonnya botol dicayan kalau dicewok gitu. Nah, mungkin sepados teu jadi jipen. Aduh kayak kira orang tinggalnya di sakumaha eta ngalah kaya anak-anak gitu. Ini sarapan. Para wargi sarapan teh nu kieu ya. Milihna ya. Aya sanggup ge aya sih. Tak ieu teh aya 3 jenis. Di Cina mah rasa pisan ada ramal pickles teh acar. Tapi lada juga nama ongkoh. Nah, singkuringnya teh apa itu naon, ieu naon. Apa? Cocok teh gitu. Cobaannya. Kenanya ieu naon dia. Sigana buncisnya. Siga buncis. Naon sih? Pisang panjang. Naon atuh? Bismillah. Asam lada asin. Cocok ah. Aya meleleh ke ya. Hah? Ya. Iya enak. Halo. Oke ladaan ya mah. Di anggar. Sin. Ya.
Hasil mana nih, Mah? Nah, intinya itu acar-acar, tapi sim kuring teh nu cocok. Malalel. Anu sanes nama kieu bungkul. Tadi dua kali beuti ya. Di orang mah juga naon kita enggak nyawa naon. Potato. Teuing naon. Tapi itu juga sampenya, tapi juga naon namanya naon. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Siga hui para wargi, tapi bayar. Orang mah ganyo no gitu. Seperti nama sosis, no. Tapi intinya para wargi pemika dia. Kita tulisan anu halal jeung non halal, sareng non halal. Pastikeun ngeulihna anu halal. Mangga tuang heula ya. Nah, para wargi sim kuring ayeuna nuju muruh ka Great Wall. Tembok besar di dieu nya Cina nya. Ieu teh googling weh. Aya kan tembok besar Cina. Sejarahnya panjang, salah satu keajaiban dunia oke gitu ya. Angin ayah sababaraha carios anu janten unik diunggal situs sejarah bade di Indonesia, bade di Malaysia, bade di Jepang, bade di Arab, di mana wae oge pasti aya kisah carios dininya anu janten sejarah sareng oge anu tiasa ku urang di canda hikmahna nya tina sakur peninggalan sejarah ieu situs-situs. Terus sakedik oge di urang anu situs-situs oge anu tradisionalnya candi-candi, teras candi-candi oge teras nya anu dikantun ku para karuhun urang seueur pelajaran anu tiasa dicana ku urang. Tah mangkus ya ieu jalan anu rek Great Wall, tembok besar Cina. Make beca. Anu Cina katempo di luar angkasa teh ya. Nya cek nasama. Tah teh naik teh geus nikreuh panjang teh. Aya geus apa fasilitas ieu kereta gantung ieu mah ya. Ka mana eta? Heuh nyarek ka luhur atuh tuh gitu. Oh, siga di Taman Mini. Eta jiga Taman Mani, aduh. Taman Mini gitu. Caletot. Taman Mini gitu tah, Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta ge aya kieu kan kereta gantung ngurilingan. Heeh. Tah gitu nya. Heeh. Eta telewang eta henteu. Da aman lah percaya we kabelna lain kabel ieu atuh kali kabel serabut lain teu radio. Ieu teh bangunan lah oge baranya. Nya eta teh zaman ratus tahun gitu teh sancan Masehi ieu teh. Ieu teh sancan Masehi. Kerajaan di urang salaka nagara anu jadi cikal bakal Sunda 120 Masehi. Jadi iya mah sekian ratus tahun sekian ratus sancan Masehi geus nyieun kieu. Berarti di urang mah can aya kerajaan di Jawa Barat mah. Nya karena kenaon harita urang di dieu nya kira-kira zaman harita. Anya itu wae mah sakeneh masyarakat berkomunitas nu menyebar-nyebar teh can aya tata pemerintahan meureun. Nya geus aya komunitas mah gitu, tapi acan bentuk kerajaan gitu. Ngan nu sidik peradaban Cina mah faktana segedeng jeung Mesir jeung Mesopotamia jeung Sumeria leuwih ti heula tibatan peradaban di Indonesia dalam hal kerajaannya kerajaan. Di jero teh kieu nya tah ieu teh aya garduh-garduh mencukura mah garduh-garduh teh kieu tah jero teh. Eta teh ieu teh bata-bata lila itu bata-bata ti zaman baheula ieu teh. Awetnya yang belumna kumaha belumna
teuing atuh cara nyieun apa teuing taneuh porang atau taneuh teuing taneuh naon tah tuh teh rohangan teh jadi teh keur nyimpen pasukan panah-panah gitu anu engkena pan dijieun tembok teh keur ngahambat anu para penjahat lah mencuk urang mah gitu jadi kriminal anu sok ngarampok kerajaan atawa perbatasan di luar kerajaan gitu bangsa-bangsa anu barbar lah gitu mencuk bahasa kasar eta nama bahasa urang nama barbar gitu jadi nyeun watasnya suuk goreng pertahanan para wargi tadi dia mah populer suuk ya goreng kacang di ditu mah kacang suuk suuk digoreng terus diuyahan terus dijual bisanya ya, bisa tuh bibir pareurih tiis halo kering tapi kering tapi tiis hawana tiis di ditu mah garing barulah kuring lambai ya di bibir bah gitu beka Indonesia oge karek cager aya cinteh keramik aslinya cinteh asli Cina gitu naon tulisan naon ieu bahasa Indonesia tadi dinya teh urang teh ke tempat pabrik obat salah sahiji nu jadi naon teh istilahna kekayaan atulah gitunya bangsa Cina adalah obat-obatan para warginya tah ieu teh obat-obatanana daftarna ditawiskeun nya biasa we kitu aya tadi makat sutra aya makat obatnya pan kanggo dipisah atulah kanggo pendapatan meureun kitu menawarkan ka wisatawan teh tah ieu pabrikna gitu aya naon obat naon ieu aya obat ieu hapur atuh nya aya meureun tapi urang teu ditawaran kitu penyakit dalam juga aya ieu keur penyakit salatri mah sangu eta mah gitu ieu pabrik teh geus lila meureun ge nya geus terkenal obatna ge da anu diekspor ke Indonesia aya tah ieu tah tuh naon eta urang bisa ieu macana bau sutang da ya tulisan Latin ya itu tulisan anu kanjina teu bisa kumaha ditu tulisan maca kumaha make Google Translate para wargi we mereka itu make Google Translate anu lensana jadi langsung ke halartos tah ieu tos di terminal kereta cepat bade ka kota misalnya para wargi ka Xi'an ya Xi'an Ima degan tos dugi ka gitu nembe dugi da ai nuju proses nama abdi teh tiasa ngamera margi pak koper teh mah boarding teh mah tiketing teh mah bujang-bujang bukan rekam atuh cek we ngajak aing ku aing di kamerana kemana jadi kuga asistennya mangkus kemarin kajukeun tiketnya 2 jeung mangkus atuh jadi we ngamera sok tah ngacoblakannya ieu mah naon atuh aclok-aclogan kieu adegan teh nya kumaha teh da kieu kayana tuh tanya di Xi'an ya teh bagus Xi'an sabaraha jauh tadinya wah jauh ibarat di Banten nepikeun ka Lombok tah lega Cina teh atuh tah toko-tokona teu tempo rapinya cacakan ieu teh kota anu kaitung kota anu pinggir urang di Barawargi dibantuin ka makanan halalnya restoran halal ieu aturan kieu wayahna gendak deng-deng gitu aya eta kari makanan kari lah gitu tuh gitu ye di mana ye lega di wae ye lega di ditu mah tah ieu teh reka terakota naon terakota terajana lain ari terakota teh patung-patung nu dijieun ku Kaisar Qin ketika nalika anjeunna antunkeun nya Kaisar Qin Shi Huang tah naon eta cocokan lain atuh cocokan cocokan anjir rek main catur lain eta teh saukuran jelema teh patung-patung eta teh kitu gede atuh tamu dia mah leutik pun anak tapi orang ada mah gitu biasa kerajinan sekitar eta sama aja di rok beureum eta
Pertama anu boga tempat dirinya, jadi anak-anak teh untuk melestarikan budaya natenya para wargi pinteran teh. Jadi ada mah patung-patung terakota. Padahal salah sama menurut Aldi mah transfer budaya eta teh. Nerap di Murangkali engke ketika ada mah patung terakota ieu teh impresina teh duy ka jaga teh. Naon itu patung terakota teh gitu. Nah iyalah salah satu teknik-teknik dina reservasi ke depan budaya, karena bagaimanapun masih ngomong itu ya maksudnya Murangkali teh investasi gitu dina ngalastarikan budaya urang. Nah iya pelajaran untuk bisa dibantuin ku urang nya hartosna pemihoyong budaya urang tapi sana urang naik ka payun serapkeun ka Murangkali teh ayeuna keneh gitu masalah itu. Nya eta anak mancaca teh nya si Farah tayeta ieu mah bade di jalan ka hotel ti Terakota teh ka hotel deui jalan teh ka isi kota si antik ieu barada kotana teh mangko di ditu mah tataran-tataran Jakarta wungkul ngan rea gitu bayangkeun para wargi kebudayaan Tiongkok teh salah sabios kebudayaan anu pangkolot nya di dunia gitu maksudnya. Janten anu sateu acana aya peradaban di Mesir kuno 3300 sebelum Masehi sateu acan Masehi aya deui peradaban Sumeria aya deui Mesopotamia sareng Tiongkok mah tos di kirang langkung 2100 sateu acan Masehi nya dinasti Xia Xia mana maksudnya teh XIA gitu Xia duh ka macan teh kumaha Xia gitu kumaha kita kumaha gitunya. Nah, terus dilanjutkan ku dinasti Dusanes. Kumaha sana di urang di Tatar Sunda harita. Pada Tatar Sunda mah kerajaan anu ngawitan wae nyaeta Salaka Nagara teh kirang langkung di 150 kuwi telepat mah kitu Masehi. Janten upami dilarapkeun kana kaayaan di Tiongkok gitu di dia atau tapi di Nusanes gitunya di peradaban Nusanes utami nama kalau margi singkuring nuju lengkap ke Tiongkok janten nuju dinasti Han di dia mah nah nuju dinasti Han memang dina zaman dinasti Han ieu teh seueur anu sa istilah nama perkembangan lah gitunya nanging sanes berarti yen Salaka Nagara teh oge kepengaruhan di dinasti Han di Tiongkok sanes di mah mung saukur-ukur panginten janten ketika karuhun urang ngadegkeun istilahna kerajaan Salaka Nagara teh di dieu mah tos mang 1000 tahun kerajaan teh janten pangalamanana dina ngokolakeun nagara pangalamanana dina perang pangalamanana dina memolah tatanen, ingon-ingon segala rupina gitunya ngadamelan parabot segala rupi tadi Tiongkok ieu mah tos mang 1000 tahun satu acan mesti 2000 deui satu acan Masehi gitu tah maksudna komo deui di Mesir gitunya di Mesir kuno gitu di Mesopotamia gitu adalah di urang mah di Sunda gitu nembe 150 Masehi ngadegkeun negara Salaka Nagara teh eta oge pumi telepat aya serepan ti India ya istilah nama anu kena ngalajeng janten Tarumanagara janten salajengna gitu tahu kituna patali deui oge sareng ka agaman keislaman gitunya. Nah dina aya istilah nama paribasa gitu, paribasa Arab aya nyebatkeun hadis sampai duka paribasa ieu teh janten nungtut ilmu
dugi ka Cina seurna saur Rasul atau gitu. Nanging ieu teh perdebatannya nah ieu teh hadis sahih atau napi saukur paripaos gitu. Nanging pemininggal kana anu kenyataan ananya memang daya lepat nah masana eta teh gitu. Paribasa eta teh kalimat eta teh. Anu di Cina teh salah sawios tina kebudayaan heubeul anu munah ku seueur ilmu pangawaruh boh dina obat-obatan, dina masakan, dina tata wangunan, dina pemerintahan, seni perang, icalan atau napi dagang sagarupi lah gitunya. Seueur anu tiasa di pelajari kurang kemudian dengan ayeuna sajabiti kebudayaan di wengkon nusa sanes gitu ya, maksudnya di Eropa, Amerika gitu. Nah, dinten ieu simkuring bade insyaallah dinten anu panungtungan gitu nya satu acan wangsul ka lembur bade ngadongkapan salah sawios masjid anu kolot nu aya di Xi'an, di kota Xi'an ieu. Dinten ieu teh salah sawios Xi'an teh adalah ibu kota satu acan ngalih ka Beijing ieu teh Xi'an teh. Tadi dia aya masjid janten Islam tos dugi ka Tiongkok di zaman Xi'an keneh. Malih aya masjid nu agung di dieu. Istilahna sa agungnya asal Great Mosque of Xi'an, janten istilah nama masjid agung, tapi duka ukuran mata can ninggal abdiganya na sageung kumaha gitu maksudna. Nah gitu. Mangga teras urang tinggal kumaha ya kaayaan anak. Tah, Mangkus, Kela itu tadi lagi tayang teu ngobrol. Eta video heula atuh keula. Ibu Macodi. Sok. Di mana? Di mana? Tah. Ieu mah di pagoda. Majari ke masjid cenah dengana tadi teh. Ke pagoda heula ka dieu. Oh. Jadi ieu teh pagoda Pastilas. Lain. Nyapan maksudna dina pagoda Pastilas aya gambar pagoda. Eta teh bentukna siga kitu, pagoda teh nu kitu. Pagoda teh naon atuh? Pagoda teh wangunan pikeun ibadahna umat ieu, umat Buddha gitu. Oh. Ieu teh salah siji pagoda anu pangheubeulna nya di Xi'an malah mungkin di Cina gitu. Pagoda ieu teh ieu. Aya di Xi'an, di kota Xi'an. Wild Goose naon teh? Angsa liar, pagoda angsa liar, naon teh? Manggalah di Google, pokoknya mah nu kirang-kirang tina sakur nu kirang tina video para wargi di Google we nya kitu nya. Tah gitu beli abdi da kirang kitu. Ya. Jentrekeunana tuh, ieu di lebetna teh kieu naik ka luhur. Eta teh meunangkeun wisatawan asup. Bisa. Simkuring naik da ka luhur. Tuh, naik itu ka luhur. Nah, tuh naik mah ka luhur banyak naik ka handap. Ya naik mah ka luhur atuh. Tuh naik ya. Ieu mah tadi teh burunan sebenarnya mah keur para biksu nya. Tah gitu. Para santri. Tah, santri atuh. Apaan sok aya nu diajar geuningan. Shaolin muda geuning. Dina film kungfu. Eta santri lain gitu teh. Nya mun dilarapkeun ka urang mah nya si santri bener kitu nya mun gitu ya jadi mina mun kata mata kitu nya sih gitu. Tah eta teh engke di dieu teh aya Tower of Bell dan Tower of Drum naon teh? Naon teh? Nya aya lonceng badag jeung bedug bahasa urang malah. Ditabeuhna teh lamun lonceng keur ngahudangkeun para santri, lamun bedug keur istirahatna santri sore-sore gitu. Itu pagoda depan kolotna lah. Di search we pagoda di Xi'an, pagoda angsa liar gitu. Nah, gitulah. Nah, naon para pataan
nah secaheum lain atuh. Tah ieu mah pulang gitu rek balik ka pindah tempat pan kieu kayaanana utak disorot tuh paling teh. Ka mana ieu tah? Ka mana ya sugan? Nah tuh video teh kieu ceklok ieu. Kumaha? Udah pan dah reukeut di sian mah. Jadi sapoe teh sebelah titik gitu. Teh nempuh masjid. Masjid. Heula atuh. Ayo teh ngaranna teh City Walls of Xi'an. City Walls. City Julaiha. City kota. Oh City gitu maksudnya. City. Lain City. Nah, ieu teh baheula, zaman baheula hampir tiap kota aya City Walls kieu benteng gitulah menanggalna benteng kota gitu ieu teh. Sok ayeuna film-film geuning. Rek asup ka kota teh asup pula ka gerbang gitu pameriksaan gitu. Tah eta teh nyata teh. Gitu. Tabatana tempo ieu teh banta ti sekian ratus tahun. Ka tukang tuh kokoh keneh. Ieu teh bangunan asli atau ajeuna ayeuna? Asli. Nya aya di reservasi mah aya wae tapi strukturna asli desain ge seperti ieu. Eta jandelana rek kitu siga apartemen. Lain eta teh paranti panah tukang panah wungkul eta teh alawora teh. Tuh. Jadi mun aya nu datang teh rungsep we panah kadinya srak jadi tiba lagi orang Cina geus berinter panah barunya archer teh. Nah gitu. Jadi aya pan jarak tembak pasukan tembak gitu. Iya gimana ya? Nah, urang teh naik kana bentengna, tadi luhur benteng teh kieu. Kita pasukan teh larawiri nu patroli meureun naon bage gitu. Nu lari pagi meureun. Pasukan lari pagi gitu. Nah, ujug-ujug anu main saron wae, lain main saron eta teh. Eta naon teh nyieun kue. Ieu mah di wilayah muslim, di kota muslim. Oh, jadi aya wilayah pemuslimanana. Tah nya tadi teh jauh hadiah teh. Jadi orang muslim mah disakomplikeun ngaranna teh Muslim Street. Street celana street lain. Itu tahun jalan street teh jadi jalan anu khusus orang pemukiman muslim lah gitu. Mun di orang kan Chinatown, mun orang-orang Cina unggul jadi Chinatown. Kamu di ditu mah disebutnya Muslim Street jadi minoritas pan muslim teh di ditu mah tibalik yang di urang atau di Amerika gitu. Tah, kan daragang wungkul, orang muslim wungkul. Tah mun ieu geus rek asup ka komplek masjidna. Itu ti mun tinu pertama ieu teh ti pantol gigir sebenarnya mah gigir tukang. Eta naon siapa eta? Geus make kopiahnya. Tah cerina teh make kopiah bodas itu muslim teh. Oh gitu. Di urang mah kopiah hideung. Aya di urang mah kan khusus nu as hajinya kopiah bodas gitu teh. Tadi ditu mah ciri yen urang muslim teh make kopiah bodas gitu. Oh, udah minoritas teh kudu aya ciri gitu. Beda jeung di urang ilaharna muslim mayoritas. Ya non ieu. Tah teh struktur anu jadi penghargaan ti Kaisar Ming harita teh. Nah, yen ngabantu dalam menyatukan Cina. Jadi muslim teh minoritas di Cina teh minoritas anu penting mang harus dihargai lah gitu. Gitu alhamdulillah. Mudah-mudahan we beuki seueur anu janten muslim di ditunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nya gitu. Beuki ngareaan dulur urang teh gitu. Ayo teh kejeron teh kieu. Ieu teh komplek masjid. Nya, komplek masjid teh kieu. Teh jiga masjid di urang nya. Eta teh naon teh? Jiga eta we Cina-Cina kitu. Ya jadi desainna teh serapan budaya Cina gitu di Tiongkok. Tuh itu teh komplek-komplek. Itu teh aya komplek nah aya naonna jiga pasantren deui gitu. Panjang komplekna teh. Mas aja aya bisa sholat di dia. Alhamdulillah bisa. Ai sugan mah bisa sholat di mana cing tempat sholatna. Ai siga itu teh pan lain muslim jadi teu ngartieun ongko. Mana cenah. Ada masjidna mah siga di
tempat anu sejen cenah Pak cenah nya muhun atuh cok abdi teh ieu naon eta eta teh hadiah kok jongkir kitu aduh aing kudu dirotet heula ieu mah tah alhamdulillah kuring salat asar di dieu teh ieu lebat teh kieu mangkus tuh jerona teh waduh alhamdulillahnya nya rasa kitu lah ieu naon ieu sek balik ya teh kok sek balik bae dah geus kita cuplikan gitu dah kan cukup pak teh ya riweuh gitu jadi saeutik ngamiodiona aya teh terus jalan ke bandara tutup nya nah gitu atur nuhun para wargi parantos nangton mancok kana ieu konten mugi-mugi in iraha deui kuring aya pengalaman deui di-sharekeun deui mudah-mudahan aya hikmah dina konten anu basajan ieu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.